Wilujeng tepang sareng maotas dina acara dongeng matuh dongeng Sunda anu judulna Tajuk bagian katilu karangan almarhum Ahmad Bakri. Dipayun dina bagian kedua parantos dugi Pak RT sareng si Darminta ngajug-jug ka bumina Pak Lebe. Parang bulan puasa harita teh tajuk beuki haneuteun Lebe encen beuki riweuh bae nu hayang diajar ngaji rai poe teh terus nambahan budak kolot awewe lalaki ting ala beuring indit ka tajuk. Rumaos abdi mah Pak Lebe tuna ku ilmu agama puasa oge ukur sapanggi-panggi bae ukur tuturut munding bari jeung ngarti mah henteu cek Darminta. Apan urang diajar bebarengan maneh geus apal kana jampe sahur obay. Pak Lebe ngareret ka si obay. Baruk sahur aya oge jampena teu apal kuring mah Pak Lebe. Apan ibadah teh kudu puguh niatna. Rek sahur aya babacaanana, rek buka nya kitu keneh. Pak RT mah apalnya. Ingat-ingat poho Pak. Cek Pak RT. Cik maneh Suip. Pak Lebe ngaret ka budak leutik nu diuk panghareupna. Kalantang we budak teh bacaan. Tuh budak mah geus apal. Atuh da geus kolot mah pohoan Pak Lebe loba pikiraneun. Mikir neang beas jeung sajogala rupa. Pak RT rada ngalemes. Tah engke teh mimiti tarawehan. Hade barudak ulah hareureuy. Kolot oge sok aya nu heureuy Pak Lebe daruji nyelengkeun. Di lembur girang basa taun tukang kuring ngilu tarawehan. Mani asa di mana mah silih sedit ieu silih sedok silih seret. Peol ka katuhu bereuk ka kenca. Budak loba nu curi kegencet bilik tajuk nepi ka ngaholob. Lain turutanan atuh eta mah. Rek sasedekan mah henteu kudu ditajuk. Ditegal pangangonan oge kurang kumaha lega. Maneh mah nepi ka buncunur lain rahmat. Nya harita teh kuring cicing deukeut tihang. Basa ieu rek sujud di bulah patuh teh nyeredkeun. Pugu atuh tarang mani ngajedak pisan kana tihang. Leuwih ti macul capena teh taruhan di lembur girang mah cek Darminta. Ari salat mah kudu khusyuk. Boro-boro silih seret. Pikiran oge teu meunang cus-cos. Kudu tigin. Artina kudu khusyuk. Yen urang teh keur ibadah ka Gusti Allah. Pak Lebe Aki Dasmi nu nyarita teh Aki mah rek balik heula. Ari salat mah kudu khusyuk. Keheula eta teh ngomong kumaha ieu teh Aki Dasmin. Mangga bae Aki bilih aya keperugian mah nya beuteung mah mani kurubukan puguh oge. Ti isuk-isuk can kaparabanana naon sugan we sinini ngejokeun. Nya mangga atuh. Aki Dasmin ngaleos. Lempangna rumangieung. Tapi teu lila geus ngorang heap deui. Kiek juk dina urut tadi. Naon Aki aya nu tinggaleun? Poho Aki teh apan tiba heula bulan puasa mah teu meunang madang lain. Puguh atuh da kakara oge wanci pecat sawad. Peutingna nya bae tarewehan teh aman. Kaya nu silih seret ari lain sora barudak nu irihilan mah. Ayeuna mah lembur teh geus robah
PRT geus jadi jelema jegut kedong nasi grong malah cek kolot kuring bulan hareup rek meuli mobil. Rahmat beki lancar usahana jual beli ingon-ingon. Lebence mah geus maot 5 tahun ka tukang. Darminta geus jadi tukang dakwah. Kasohor ka lembur tetangga oge. Sok diondang ari aya muludan atawa rajaban. Urang lembur teh geus palinter ngaji. Si Daroji teh apan baheula mah teu nyaho alif bingkang acan. Ayeuna mah geus bisa maca kitab sagala rupa cek emak. Ngan basa hiji poe kuring ulin ka tajuk rada ngajenghok. Ubin pinuh ku kebul. Ari dina paimbaran katembong loba ramah lancar. Tamat. Mudah-mudahan dongeng tajuk ieu aya manfaat keur mangutas sorangan atawa kanggo anu ngadangukeun. Supina sakitu dongeng Sunda. Mudah-mudahan dina waktos anu bakal dongkap biasa patepung lawung dina acara dongeng Sunda anu sanesna cag permios.